Urang nyoreang ka tukang ya. Abah mah baheula resep mari sok nanggap jenaka Sundaan. Jenaka Sunda kapungkur teh. Mang Utun sareng Mang Dekok mali sok ngadangukeun di RRI. Ngupingkeun di RRI kapungkur tahun 80-an lah. Orang seksening keraina orang kuping darangukeun sadayana nya. Suanten Mang Ukok sareng Mang Utun. Da suanten atuh jiga beluk lah kitu ngabeluk. Gitu ngawihna teh ngawih ngabeluk gitu. Bari dikacapian ku nyalira. Dulu jeung nyakseni. Cisusu makan tadi masak aya tarega-tega teuing Mang Engkok. Tega teuing. Balanongan ngujur jalani mutan taya kagaduh geningan taya kagaduh. Kenang gede pakauman dagdikdug rasaning ati geningan mamangkok. Dagdikdug rasaning ati. Lajeng gedong gede tengah laut ulahnya palangnya bela. Ayeuna palangnya bela Warsaka warsiki takludira berenang ka ngan sasiki berenang teu kira-kira. Ali mencangkang jeung wadana tilas malam teu sulaya tilas malam teu sulaya geuningan das teu sulaya. Gunting pamelahan jame kacipta salawasna geuningan Mang Dekok Mang. Laon dalawasna ye. Tah gitunya. Terus didangukeun benernya raos soanten teh raos unik. Ngabeluk kapungkur mah sate acan Mang Utun Mang Ukok teh aya anu sapatos Mang Utun. Soanten teh kitu. Nyaeta menir muda, kapungkur mah menir muda. Atur nuhun, mentos ngadangukeun antos nongton.